Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Sabadana netepen puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah hali pangaosan anu kusim kuring dihormati, alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan ngalajengkeun hanca anu katunda nyaeta kitab Durratun Nasihin halaman 13 mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dicarioskeun naon al hikmatu ari hikmahna fi fardiyati shaumi dina parduna puasa salasina 30 naonana yauman poena anna aba ana eta saenyana bapa urang sadaya Adam alaihi salatu wasalam, tegesna Nabi Adam alaihi salam, lamma akala eta samangsa nuang ieu Nabi Adam fil jannati di surga minasyajarati tina tangkal bakia maka nyesa ieu to'am ieu tuangeun fi jaufihi dina patuanganana ieu Nabi Adam alaihi salam miqdaro salasina kalawan ukuran 30 naonana yauman dintenna. Palamma taba maka samangsa tobat ieu Nabi Adam ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala amaro maka marentah Allah hu ka Nabi Adam bisaumi kana puasa salasina kalawan 30 naonana yauman poena bilayaliha kalawan pirang-pirang petinganana ieu 30 poe li anna ladzata dunya karna sanyana kalejatan dunya arbaatun eta aya 4 at-ta'amu tegesna kahiji tuangeun wasarobu sareng kadua leuteun minuman wal jima'u sareng katilu jima wan naumu sareng kaopat sare. Fa innaha maka sanyana itu kalejatan dunya hijabun eta jadi hijab jadi hahalang li abdi pikeun hamba anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wa faradha sareng mardukeun Allah ala Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi sareng umatna Kanjeng Nabi bin nahari kalawan ti beurang. Jadi mardukeun ti beurang wungkul wa ubiha jeung dimenangkeun naon al aklu barang tuang bil laili kalawan ti peuting wa huwa sareng ari itu ubihal aklu bilail menang barang tuang ti peuting fadlun eta teh karunia minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wa karamun jeung kamulyaan alaina kanggo ka urang sadaya. Maksudna hadirin jamaah li pangaosan hikmah tina puasa pardu puasa Ramadan 30 poe. Nah si puasa Ramadan 30 poe teh kieu asbabun nuzulna teh awalna teh kieu. Jadi pangna ieu puasa Ramadan 30 poe teh baheulana bapa urang sadaya tegesna Nabi Adam alaihi salam. Numana Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam pernah ngalanggar aturan Allah, saur Allah ketika Nabi Adam sareng Siti Hawa di surga, saur Allah wala taqrabu hadhihi syajarah. Teu meunang ngadeukeutan anjeun kana ieu tangkal sok sering disebat tangkal khaldi teh. Tah Nabi Adam ngalanggar tina eta
tangkal ngalanggar aturan Allah akhirna metik karena eta tangkal kholdi sajaroh eta teras weh nuang tasantos nuang lama akalapil jannah minas sajaroh ketika Nabi Adam santos nuang ieu buah kholdi teh di surga maka Nabi Adam ngalanggar akhirna Nabi Adam nuju nganggo-angwan gitu ditaranjangan ku Allah sampai lalesotan ieu angwan teras akhirna Nabi Adam teh karena ngalanggar diusir weh ti surga ka mana ti surga ka dunya gancangna carios kumargi naon kumargi tadi tina ladang tina tos nuang buah surga teh buah kholdi anu teu meunang di deketan-deketan acan aya keneh nu nyesa panginten di mana dina patuangan Nabi Adam kirang langkung mikdaro salasina yauman kirang langkung ukuran 30 dinten aya 30 poe deui tah dina naon teh dina patuanganna akhirna ku Allah ieu Nabi Adam teh akhirna Nabi Adam teh tobat ka Gusti Allah palamma taba ilallah taala tobat ka Gusti Allah ngan ku Allah diparentah dina eta tobatan Nabi Adam teh piwarang naon piwarang saum amarohu bisaumi dipiwarang Nabi Adam piwarang saum ku Gusti Allah salami sabara dinten salasina yauman bilayaliha kudu puasa 30 poe 30 peuting. Jadi ieu tuangeun nu ladang tuang anu dilarang ku Allah teh nyesa keneh bisa bersih ieu tuangeun dina patuangan anu aya nu teu beunang dituang BAKB seep malai nu tetep dina patuangan ukuranana 30 poe 30 peuting. Matak Nabi Adam piwarang saumna sabaraha dinten 30 dinten 30 wengi. Naon margina 30 dinten 30 wengi tadi teh margi li anna ladata dunya arbatun karena sanyana kalejatan dunia teh aya opat gitu kenikmatan dunia kelejatan dunia aya opat naon wae hiji at-ta'amu tuangeun kadua wasyarobu minuman katilu wal jima'u jima kaopat wanaumu sare gitu. Padahal lamun ku urang ditelaah ieu tuangeun leueteun itu hanya kehidupan di dunia eta mah jadi kenikmatan anu sesaat sok punten da aya ujungna kenikmatan di dunia mah moal abadi nu tadi teh urang gaduh hartos seueur peserkeun kana tuangeun rek tuangeun nu hargana pan aya harga anu saporsi tuang teh 10 juta bahkan ratusan juta nguping kitunya aya nu kitu aya begitu dituang batasna sampai mana tos dina naon tungtung gerong ketika lewat tungtung gerong aya dina lebet patuangan karaos keneh teu aya cing saantos lebet kana naon kada patuangan ujungna kanaon ujungna janten pibaweun ujungna mah pibaweun peserkeun gaduh harta urang gaduh artos kana inumeun berupa merek naon bae cek paripaosna nu mahal sekalipun diminum ku urang ujung-ujungna di mana kenikmatan akhir kenikmatan minuman tetep dina tungtung ti koro geus lewat tungtung ti koro aya karaos keneh dina patuangan teu aya kenikmatanana tapi ujungna ka mana pihang seureun matak aya paripaos tuangeun pibaweun inuman pihang seureun pakaian pibututeun kabeh oge bakal hancur innal hayata dunya mataul gurur saanyana kahirupan dunya eta tipuan kade urang ulah sampai katipu ku haliyah kenikmatan anu sesaat kahirupan dunia. Ngatak saur tadi dina ieu keterangan li anna ladata dunya arbaatun saanyana kelejatan dunia aya opat naon hiji at-ta'amu tuangeun kadua wasyarobu minuman katilu wal jima'u jima wa naumu kat opat sare henteu
Fa innaha sedengkeun opat tadi tuangan leueteun sare sareng jima eta teh fa innaha hijabun lil abdi anillahi taala. Ieu teh jadi hijab, jadi hahalangna hamba bisa usul ka Allah, bisa marifat ka Allah teh ku opat ieu perkara. Itu bade kumaha urang usul ka Gusti Allah lamun ieu patuangan pinuh ku tuangan ku inumeun rek kumaha bisa taqarrub ka Allah, bisa usul na marifat ka Allah. Lamun aya keneh naon lain berarti ulah barang tuang ya silahkan gitunya, matak aya waktu nangan ulah pinuh teuing sabab ieu opat perkara tadi teh matak jadi hijab, jadi hahalang pikeun hamba tisaha hahalang pikeun hamba menuju ka Gusti Allah. Takulantaran kitu tadi Nabi Adam aya keneh tuangan nu nyesar dina patuanganana ku Allah diwajibkeun naon, diwajibkeun puasa 30 poe 30 peuting kabayang 30 poe 30 peuting kudu puasa gitunya mati genina 30 poe 30 peuting. Tapi kumaha keur umat akhir zaman umat Kanjeng Rasul wa faradha ala Muhammadin wa ummatihi, Allah mardukeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sareng ka umatna mardukeun puasa Ramadan sabulan bin nahari dipardukeun puasana teh ti beurang wungkul. Untungnya alhamdulillah wa ubiha al aqlu bilail dimenangkeun ke Kanjeng Rasul ke umatna ke urang menang bulan Ramadan di wengi dina waktu wengi mah barang tuang siang mah puasa teu kengeng barang tuang. Naon margina keur Nabi Adam mah 30 poe 30 peuting puasana, keur umat Kanjeng Rasul mah ieu ngan ti beurang wungkul 30 poe atau sabulan teh wa huwa fadlullah, ieu teh mangrupikeun karunia ti Gusti Allah oge mangrupakeun kamuliaan ti Gusti Allah kanggo saha, kanggo umat akhir zaman. Maka inilah keistimewaan diantawisna kelebihan keistimewaan umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pangaosan sadayana, alhamdulillah urang sadaya hadir dina pangaosan, mudah-mudahan hadirna pangaosan ngabahas tina bab puasa ieu asbabun nujul puasa mardukeun Allah, mudah-mudahan puasa urang semakin semangat, puasa urang sing puasaan berkualitas, puasa urang nu tadi teh minimal ningkat tina puasa awam janten puasa khawas. Amin ya rabbal alamin. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngaoskeuna, umumna kanggo hadirin anu ngupinggeuna. Mangga urang tutup sasarengan kedua majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring atas nami kru Mahdharul Huda TV nyanggakeun wilujeng boboran siam, taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Kru Mahdharul Huda TV ngucapkeun wilujeng boboran siam, mohon maaf lahir dan batin, hapunten anu karaos sareng nu teu karaos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.